Ah, kuring mangan seukur bisa lalajo we. Ningali batur ngalit arinit ka desa. Cenah mah rek dibagi BLT. Da kuring marumasa. Can pernah sekali oge kabere. Sok padahal hirup kuring teu sakitu ripuhna teu puguh gawe. Tapi nah hanya beuteuk kabere. Ah, keun bae ah. BLT dibagi deui kuring teu kabere deui teu kabere tatangga mah mararenang minyak jeung beas karungan kuring mah ukur lalajo BLT geus sair deui kuring angger teu kabagi batur mah ngalet ka desa menang bansos jeung PKH kuring ukur ngurut dadah rakyat Jawa Barat moal beunghar ku bansos. Kang Dedi Bapak aya cing kumaha ieu teh aturanna loba jalma nu sangsara anu teu meunang bantuan tapi nahan nu bareunghar unggal usik kabagean Bantuan sosial nu ngalimana eta deui. Kang Dedi lain kuring sisirikan panas ku milikna batur menang tapi kuring henteu ngan kuring ngasa kacida asa jadi anak tere kaliwatara kabere BLT geus cair deui kuring angger teu kabagi batur mah ngalet ka desa menang bansos jeung PKH kuring ukur ngurut dadah Nah menikir teuing masih teh euy. Ari batur merenang bantuan. Ari kuring kaliwat wae. Na kumaha ieu teh aturanana euy. Pan apa? Kuring mah jalma teu boga. Nah, ari nu boga motor 3 kabere wae. Ari kuring teu boga sepeda butut acan kaliwat wae. Ah, lieur ngabadunganna oge. Punten ka Bapak aing, Bapak Dedi. Carioskeun atuh ke perangkat di bawah nu ngadata wargana. Omat sing leres-leres gitu. Ulah rugi ka aya nu kalangku. Hawantos BLT dibagi deui kuring teu kabere deui tatangga mah mararenang minyak jeung beas karungan kuring mah ukur lalajo Kang Dedi Bapak aya cing kumaha ieu teh aturanna loba jalma nu sangsara anu teu meunang bantuan tapi anu bareunghar unggal usik kabagean Kang Dedi lain kuring sisirikan panas ku milikna batur menang tapi kuring henteu ngan kuring asa kacida asa jadi anak tere kaliwatara kabere
BLT geus cair deui, geus cair deui. Kuring anggar teka bagi, teka bagi. Batur mah ngalet ka desa, menang bansos jeung PKH. Kuring ukur ngurut dadah.